Itunya siga wau. Jang Jang. Bang di mana? Junaidi. Junaidi. Jang, tadi heula orang ngobrol lah sekedeng aya diobrolan penting. Aya pi obrolan naon, Jang? Aya masalah naon deui? Kumaha Junaidi? Naon? Ieu Jang pulang di mana? Pulang di gunung ini biasa we camping. Jeung saha teh camping teh? Cobaan baru dapan pas kamari malam minggu hayang camping hari itu. Nah, atuh mulang sorangan. Oh, pada dua poe atuh ti malam minggu, poe minggu ieu na. Capek yang balik ke sorangan baru dapat dari itu nih sore deui. Iya diri teh aya teh obrolan obrolan iya kamari teh lain kamari kita bulan katupang lah Aku mah itu aya naon tah? di simkuring teh gelut jeung si juga di sisa jeung sisa kang tah duaan simkuring teh gelut. Nah simkuring mah selamat alhamdulillah. Kela juragan teh saha? Urang mah da asa karek ngadenge. Oh si juragan teh jelema beunghar. Oh beunghar. Kan gitu boga kekuatan ieu dan teh kekuatan ilmu hitam. Semua itu teh. Nah, kamari teh si juragan teh kieu tah. Panan si juragan teh tahun 30 mah panan geus ieu nanti tos geus beak. Si ilmuna teh ana manehna ngahirupeun deui si juri dubul. Ngelmu deui gitu. Ngelmu deui. Nah, gelut deui teh jeung si sakang. Karuana jeung si sakang baheula gitu. Masih sakang mana mah geus ieu geus insap. Heeh, gelut matak ana ele si sakang. Sakang mah apal wawu dah bila pernah ngobrol. Juragan mah asa karek ngadenge. Mana gitu. Da si sakang teh lu jeung duaan aya dia mah diselamatkeun ku barudak ieu barudak lembur ieu lah. Di simkuring malah selamat we. Si sakang eueuh gitu. Eueuh tapi si simkuring ningali Kamanakeun tah? sakang teh didagorkeun tah, si dagorkeun teh langsung dibawa leungit ku ka ka mana tah. Tek diteang atau kumaha? Nya simkuring mun karunya tuh urang dieu. Teang we. Teang wae tuh da karunya geus insap di budak di ditu diloba. Tapi kumaha mun si juragan sih? Si juragan mah nya urang lumpat we. Baiklah orang intip heula ini mah. Urang intip we sebenarnya teh kapanggieun lah. Posisinya di mana eta? Ai posisi si juragan mah di belah ditu tuh, di belah ditu sok ieu wae nanti sok tapa wae di dinya tah. Ngelmu deui aya nu hareuy lah urang tayang lah ka ditu cuman aya kan sakang. Nah, bari nungguan barudak di ditu nya me aya balad. Oh, tapi udah jauh di Paridola daripada ngandaguan barudak tidak. Jadi nang orang intip lah kadang cuman aya. Ayo tuh. Yuk. Juragan itu sekali. Itu sekali tuh. Tuh, si juragan sekali itu. Juragan teh mungkin baju hidung teh Oh, si juragan sekali itu. naon tapana. Kok kata apa? Lampu segitu kucingannya. Yang itu kali kadil. Kamana aing nangan tua yeuh. Kabur si Junaidi. Diperik teu beunang teu panggih. Tinggal si Akang sorangan deui. Bingung ya nangan tumah. Wah aing ulang megat anu ngaliwat ieu. Sugan aya anu ngaliwat. Rek kolot rek budak ku aing dipegat cenah. Tungguan ku aing di dieu yeuh. Mana berarti sakang teh? Itu dia tuh.
Itu di situ Sakang. Tahu lah. Tuh, di situ tuh. Mulai si juragan ka dia gitu. Wah, si juragan mah da geus ieu geus balik. Kan ditapak di ditu. Ayo perang teh ah. Mah Junedi, ini harus diteang we nah si Sakang teh. Ara kana mah ieu ah. Perang tang ka ditu ka ditu tujuan aya. Si mantuan mah gelutna. Ade dia mah di ieu we di tukang heula, age di bantuan mah. Lah kabur. Oh, mau kabur, ada ngerti ya bantuan. Lah barang ikan bisa terus sama. Yang nyobaan, baik lah. Juragan nih kumaha ilmuna. Yuk. Yang ini ke tempat itu di Sakang nulung itu ya, pan awal sih teh. Nah, kali itu lah. Dan saya ini mas Sakang na tadi kumaha tuh si Juragan. Oh, siap ya. Yuk. Tuh, Juragan teh. Mana? Oh, itu kedua tuh. Kuting san. Adanya. Coba tah. Dari kedua saha. Lagi lawan rek. Bener tuh dinya di rumah. Mal di dia mah rek nengat si Sakang. Oh, bener. Dinya si Sakang kali itunya kayak kali itu bikin aya nama. Sugan tan ditomalkeun. Jadi mantuan itu tah. Itu teh. Teuing bingsan teh. Teka tingali dia mah da nonggongan si koplok teh. Ayolah. Jadi langsung ke itu nyerangnya. Oh, siap. Perang teh Sakang ke ditu. Iya. Juragan dulu. Tak membangun usaha. Turut usaha di itu. Wah. Bantuan kurang tah. Cuman menggelutan. Rek mangkuah heula kebon itu aduh. Meseubeut teh ditempo kebon sampeu teh jara di kitu kamari usum halodo teh. Mana sih? Sakang putih teh. Dari itu. Itu. Ayo perang teh ah. Itu balik itu Sakang bikin ka dilagorkeun. Pinsan di ditu. Oh, tahu sih nama. Oh, aweuh. Teh ah. Kita yang wae. Teang. Ayo lah balik deui ka tadi. Mau balik. Semua balik. Ayo atuh. Balik dia. Yuk, yang lag nama. Tah geuning aya keur tumbakeun teh ku aing. Langsung ku aing bisa ditewak. Dia teh lain geus paeh, tapi hirup keneh. Wah, sia ku aing tumbakeun.
So, maju ya. Juragan teh amun geuning kuat euy. Cobaan teh sekali deui lah. Juragan euy. Amun kuat ieu. Yeah.